nyanggakeun pasal katilu kunci lebet ka surga Allah Subhanahu wa taala. Ari ieu eta pasal katiluna dina mertelakeun miftahul jannahna nyaeta kalimat tauhidna mina la ilaha illallah eta bunyina teu aya pangeran salian Allahna tah eta mah makna lapad nu ringkesna hoyong terang makna nu langkung panjangna mangga tinggalian kitab safinahna kalimah hak kudu loba dibacana ngarah salamet dunya jeung akhiratna tah sakitu pasal katilu bunyina hei barudak kudu rajin ngapalkeuna wallahu a'lam bishawab.